Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kilaiku pasal sawiji an-najasatu tu pira-pira najis iku salasun telu. Mughalladatun sawiji najis mughalladah wa muhaffafatun lan najis muhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al-mughalladatu tu najis mughalladah iku najasatul qalbi najis anjing wal hinjiri lan celeng wa far'i adihima lan anake salah sawijine anjing lan bagong. Dina ieu pasal ulama rek nyaritakeun pirang-pirang najis nu jumlah ayat 3. Samemehna ulama ngahartikeun naon ari najis. Najis teh nyaeta dina asal basa mah sakur anu geuleuh. Ari ceuk syariat agama mah ceuk sakur perkara anu geuleuh anu ngahalangan kana sahna salat di mana henteu aya nu mere kamurahan. Seperti contoh cai kahampangan, kotoran jeung sakur anu kaluar tina salah sahiji dua palawangan salian ti mani. Nah kaluarna ti jalma atawa tina sato hewan anu sanes. Getih, nanah, utah, cisusu, hewan anu tara di dahar dagingna salian jelema. Bangke, iwal bangke jelema. Lauk jeung simeut, arak, anjing jeung bagong. Ieu najis teh kabagi kana 3 bagian. Jadi ku ulama dibagi najis teh kabagi kana 3 bagian. Nu kahiji mughalladatun najis mughalladah, wa mukhaffafatun nu kadua najis mukhaffafah, wa mutawassitatun nu katilu najis mutawassithah. Anapun ari najis mughalladah nyaeta al-mughalladatu najasatul qalbi wal khinjiri wa far'i ahdihima. Najisna sato nu ngaranna anjing jeung babi jeung anakna nu kaluar dijurukeun tina salah sahijina jeung hewan anu sejen. Karena dawuhan Rasul, tahuru ina'i ahadikum idza walago fihil kalbu ayaghsilahu sab'a maratin ulahun nabi turab. Ngabersihan wadah salah saurang ti aranjeun di mana diletak anjing kudu dikumbah ku cai 7 kali, salah sahijina make taneuh. Rawahu Muslim. Dipahami tina ieu hadis teh yen sungut anjing najis bari eta teh pang alusna bagian badan anjing. Atuh sakarina badanna mah leuwih utama najisna. Jadi didamel ku Allah teh anjing mah makhluk anu najis. Ari najisna bagong dikiaskeun kana najisna anjing. Sabab bagong leuwih goreng halna tibatan anjing jeung haromna dinas ku syariat agama. Karena dawuhan Allah, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Saenyana Allah ngaharamkeun ka aranjeun ngadahar bangke, ngadahar getih jeung daging babi. Al-Baqarah ayat 173. Diharamkeun jang urang umat muslim. Anapun mungkin di umat nusanes mah diperbolehkan dan teu dihukuman najis. Aiku urang mah dihukuman najis. Jang urang umat muslim teu kenging nuang kana katuangan nu diharamkeun, malah termasuk najis datna oge anjing jeung bagong. Tong kitu dalah ning ayeuna urang aya hiji wadah anu diletak wae ge kudu dibersihan ku 7 kali kumbahan, salah sahijina make taneuh. Ta ieu najis teh dingaranna najis mughalladah, hartina mah diberatkeun. Sabab dina cara ngabersihanana diberatkeun nyaeta kudu 7 kali kumbahan sarta salah sahijina teh kudu make taneuh. Zaman kiwari geus loba nu pohoeun kana carana ngumbah ketika aya hiji benda nu ditincak ku anjing, anu diletak ku anjing, salah kadar ngumbah make sabun wungkul. Padahal ninganan
ku ulama di bejaan saking kuberatna ketika urang adak jeung anjing, ketika urang diletak anjing kudu di kumahna teh ku 7 kali kumahan salah sahijina make taneuh. Wal mukhaffafatu nu kaduana najis teh najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku baulu sobi, baole sobi cai kahampangan wong cilik alladzi lam yat'am kang ora mangan ghairul laban liyane cai susu walam yablugi lan ora tumeka al khawlaini ing 2 taun. Nu kadua najis mukhaffafah. Jadi najis teh kabagi kana 3, nu kahiji tadi mughaladah, nu kaduana mukhaffafah. Ari mukhaffafah mah artina teh nu dientengkeun. Nyaeta seperti contoh cikiih budak lalaki nu can barang dahar salian teh susu. Jeung can nepi kana umur 2 tahun. Lamun aya budak lalaki umurna can nepi kana 2 tahun bari nginum ngan wungkul susu wungkul can barang dahar, maka najis cikiihna teh dihukuman najis mukhaffafah. Nu jadi dasarna nyaeta hadis Imam Ummi Qais binti Mihsan, anjeunna sumbing ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyanak putrana anu pameget anu masih kene alit, anu can barang dahar sama sekali ngan wungkul cai susu. Teras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalikan eta murang kalih dina luhureunana, dina lahunan Kangjeng Nabi. Tidinya eta murang kalih teh pipis mipisan Kangjeng Nabi. Teras Kangjeng Nabi mundut cai, teras eta cikiih teh dikepretan ku cai jeung ku anjeunna henteu diwasuh. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Ari cai kahampangan murang kalih istri mah eta mah kaasup najis mukhaffafah ke. Sakumaha diterangkeun dina hadis Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saenyana Rasulullah SAW ngadawuh terhadap budak anu masih nyusu, yundohu baulul gulami wa yugsalu baulul jariyah. Dikepretan cikiih budak lalaki jeung dikumbah cikiih budak awewe. Saur Imam Qatadah ieu teh salagina eta 2 budak can barang dahar. Di mana ieu 2 budak geus barang dahar mah maka cai kahampanganna teh kudu dikumah we tetep. Riwayat Imam Tirmidzi saur Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Isnad hadisna hadis sahih. Ieu hadis nuduhkeun kana perbedaan antara budak lalaki jeung budak awewe dina hukum ngumah cai kahampanganana. Saur Imam Nawawi henteu ikhtilaf dina najisna cai kahampangan murang kalih pameget sinareng anu can barang tuang sinareng salian teu cai susu ngan dina cara ngabersihanana dientengkeun kalawan dikepretan ku cai. Saur Syekh Sakawi ci susu tadi ngurung kana ci susu jalma anu kana ci susu jalma jeung kana ci susu liana seperti ci susu sapi. Lamun urang gaduh murang kalih pameget bari posisi can 2 tahun heg anu dituangna wungkul cai susu arek susu indungna arek susu satonu sanes seperti sok diganti ku susu sapi, maka hukum cai kahampanganna teh asup kana najis mukhaffafah najis nu dientengkeun. Cara ngumbahna engke nyaeta wungkul dikepretan oge teu naon hilangkeun heula cai kahampanganana terus dikepretan ku cai. Babari cara ngumbahna. Nu katiluna wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassito iku sairun najasati sakakarine piro-piro najis. Ta ieu najis mutawassitoh teh nyaeta najis pertengahan, najis anu sasesana ti antarana mughaladah jeung mukhaffafah. Mughaladah mah tadi najis anjeung bagong, mukhaffafah mah najis cai kieu budak anu can manjing umur 2 tahun bari can barang dahar ngan wungkul ci susu mun di lalaki, mun di awewe mah asupna teh ayeuna kana mutawassitoh. Nu kahiji cikiih, nah cikiih jalma atawa sato.
Diriwayatkeun ti Imam Anas bin Malik saurna datang hiji Arabi ke masjid tuluy manehanana kiih di bagian masjid tuluy ku jalma-jalma disentak bicarekan tapi maranehanana dicaram ku Kangjeng Nabi. Sanggeus eta Arabi tutup tina kiihna Kangjeng Nabi marentahkeun supaya mawa cai dina paranti mawa kayaning tina ember meureun kitu tanya teras dibanyurkeun kana tempat cikiihna. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Ta ieu hadis teh jadi dalil kana najisna cikiih jelema anu sejen dikiaskeun kana cikiih jelema. Kahiji eta cikiih cai kahampangan urang rek pamagat rek istri nu kolot. Termasuk cikiih murang kalih nu alit keneh nu istri. Cara ngumbahna ke dibanyur ku cai. Nu kaduana mani, madi jeung wadi. Najis mutawasitoh tah. Pan anu kaluar tina kubul urang teh rek pamegat rek istri aya madi, aya wadi, aya mani. Ari madi mah cai bodas encer kaluarna teh nalika hudang sahwat tapi henteu kuat. Kayaning diriwayatkeun ti Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saurna kaula lalaki anu loba kaluar madi. Tuluy kaula nitah ka hiji jalma Mikdad supaya naroskeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina hukum madi. Ari kaula era sabab kadudukan putrana. Teras naroskeun dawuhan Kangjeng Nabi tawaddo wagsil dakaroka. Maneh kudu wudu jeung kudu dikumah dakar maneh. Riwayat Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Ta ieu hadis teh nuduhkeun kana najisna madi. Jadi madi teh najis. Ari wadi nya teh cai bodas anu encer tur kental kaluarna teh tos kahampangan atawa nalika mawa barang berat. Ta ieu wadi najis kalawan ijma ulama jeung kusabab kaluarna teh tos kahampangan tos kiih maka dihukuman sarua jeung hukum cikiih. Ta madi jeung wadi. Ari madi mah kaluarna teh sarua getih nama getih herang lain getih meureun. Cai bodas anu encer kaluarna teh nalika urang banget syahwat gitu kaluar we cai eta. Sok aya ninganannya bodas herang kos getih herang ngan kaluarna teh henteu kuat. Lamun madi mah natkala urang capek sok kaluar ngan eta bareng sok jeung cikiih. Eta mah sarua hukumna seperti cikiih. Ari mani mah suci, tanu najis mah dua tadi madi jeung wadi mah najis. Ari mani mah suci. Nah hati jelema atawa ti sakarine hewan anu suci seperti eme, doma, hayam. Ari suci na mani jelema diterangkeun dina hadis Sayyidati Aisyah, innaha kanat tahukul maniya min sawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusalli fihi. Saenyana Sayyidati Aisyah ngerik mani tina panganggona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina acuk. Teras anjeunna salat dina nganggo eta anu dikerok teh. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Lamun mani najis tangtuna ge moal cukup sakadar dikerik atawa digosok. Ari riwayat di kumah eta dimahmulkeun kana sunat jeung milih kabersihan karena ngumpulkeun antara dalil-dalil jeung sunat ngumbah mani kusabab aya sababaraha hadis sahih. Di antarana hadis Imam Bukhari jeung Muslim ti Sayyidati Aisyah saurna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilul maniya summa yakhruju ila salati fi dzalika saub wa ana anduru ila asaril gusli. Kayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta sok ngawasuh mani teras anjeunna kaluar bade salat dina eta panganggo dina eta acuk atawa dina anggoanana sedengkeun kaula ningal kana tapak ngawasuhna. Nu katiluna anu kaasup najis mutawasitoh teh nyaeta
tai sato atawa tai jelema. Anu jadi dalil nyaeta hadis Imam Bukhari ti Imam Ibnu Mas'ud saurna Kangjeng Rasul sumping ka tempat kodo hajat ka WC teras anjeunna miwarang ka abdi kedah dongkap ka anjeunna kalawan ngabantun batu 3. Abdi mendak batu di 2 sareng milari hiji deui tapi henteu mendak teras ngabantun tai sato anu tos garing teras sadayana ku abdi dibantun. Mangka Kangjeng Nabi nyandak 2 batu sareng ngalungkeun tai anu tadi dauhanana hada riksun ieu mah kacida najisna. Dina riwayat Imam Ahmad aya tambahanana kudu datang anjeun mawa anu sejen. Da ieu hadis teh nuduhkeun kana najisna sato tai sato anu sanes. Tai manuk, tai cak-cak nararajis eta. Sakur-sakur eta mah sakur-sakur anu kaluar tina beteung hewan disebut tai, bahasa orang namanya. Naon atuh bahasa lemesna hese. Ari taklil nyeun elat kuriksun kacida najisna ngurung kana tai hewan anu sok didahar jeung anu sanesna. Ari kotoran jalmi kumaha? Maka kotoran jalmi mah cek ijma ulama najis. Najisnya ari kotoran jalmi maka geus ijma ulama kana najisna. Jadi kotoran berarti nya asa ragab upami urang ngobrolkeun hal eta. Teu janten masalah supaya urang ngartos janten kotoran jalmi, kotoran hewan nu sanesna oge eta ge sami najis hukumna teh. Termasuk najis mutawasito. Cara ngumbahna ke nu kaopatna getih jeung sakur perkara anu salin rupa kana pasid dina batin hewan seperti nanah. Dalil najisna getih dawuhan Allah, audaman au maspuhan, audaman maspuhan au lahma hinzirin fa innahu rizun. Atawa getih anu ngucur atawa daging babi maka eta najis hukumna. Al-An'am ayat 140 genep. Sareng dawuhan Rasulullah SAW ka Sayyidati Fatimah binti Abi Hubais, pagsili angkidama sumasolli mangka kumah getih ti anjeun tuluy anjeun salat. Riwayat Imam Bukhari jeung Muslim. Ari nanah eta nanah mah dikiaskeun kana getih. Ari utah anu kaluar tina kantong nasi anu aya dina jero beuteung urang eta najis dikiaskeun kana cikiih sabab kaasup kana leleuwih kana fadolat. Anu salin rupa di jero seperti cai kahampangan cai kiihnya nya kitu deui gayeman sapi, gayeman muning anu dikaluarkeun pikeun digayem eta hukumna najis. Kopatna getih atawa anu salin rupa kaening nanah eta sami najis hukumna teh. Nu kalimana cisusu hewan anu henteu didahar dagingna seperti cisusu himar, susu kuda. Henteu didahar dagingna we. Atawa cai susu monyet. Sabab salin rupa di jero seperti getih. Jadi najisna dikiaskeun kana getih. Ari cisusu hewan anu sok didahar dagingna seperti cisusu sapi atawa eta mah suci. Dawuhan Allah, labanan khalisan saigon lisyaribin. Cisusu nu murni anu gampang ditelena pikeun jalma-jalma nu nginumna. An-Nahl ayat 66. Ya kitu deui cisusu jalma eta suci karena henteu layak jeung kamulyaan jalma kadaharan anu matak tumbuhna jalma eta najis. Jadi sucinya cai susu jalmi mah. Susu hewan nu sok di dagingna oge eta ge suci kaening sapi, muning, doma gitu. Matakan sok aya-ayana cai susu doma suci. Nu kagenepna bangke salianti bangke jelema, lauk cai jeung simeut.
eta termasuk anu jadi dalil dawan Allah hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir, diharamkeun ka aranjeun ngadahar bangke getih jeung daging babi. Al-Maidah ayat 3. Ari diharamkeunana perkara anu henteu dimuliakeun, henteu geuleuh jeung henteu matak madorot, eta nuduhkeun kana najisna. Ari nu dimaksud kalawan bangke ceuk sara sakur hewan anu leungit hirupna henteu kalawan dipencit nurutkeun syariat agama. Ari anapun maotna dipencit eta mah hukumna suci. Nya kitu di dawuhan Kangjeng Nabi ayyuma ikhabin dubigo faqad tuhura, kulit naon wae anu geus disamak eta sanyeuna geus suci. Riwayat Imam Muslim. Dipaham tina ieu hadis yen kulit bangke memeh disamak eta najis, dagingna, buluna jeung tulangna dikiaskeun kana kulitna. Ari jelema mah kumaha cenah ari bangke jelema najis atawa suci? Bangke jelema mah eta henteu najis, berarti suci kusabab maot sakumaha dawuhan Allah walaqad karamna bani Adam. Demi Allah saenyana kami geus ngamuliakeun ka bani Adam. Pituduh ngamuliakeun ulah dihukuman najis bani Adam kusabab maot naha muslim atawa kafir. Jadi henteu da adatna mah bangke jelema suci teu najis gitu. Jadi dawuhan Allah ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, he jalma-jalma nu ariman saenyana jalma-jalma musyrik eta najis. Al-Baqarah ayat 28. Anu dimaksud najis i'tikad lain najis badanna, kusabab eta Kangjeng Nabi nalian tawanan perang di masjid jeung Allah geus ngawenangkeun kana kadaharan ahli kitab. Ari bangke lauk cai jeung simeut eta mah karena geus ijma sucina jeung halalna di daharna. Dawuhan Ibnu Umar ukhilat lana maitatani wadamani fal maitatani sama wal jarad wadamanil kabid wattihalu, dihalalkeun ka urang dua bangke jeung dua getih. Ari dua bangke nyaeta lauk cai jeung simeut. Jadi lamun lauk cai mah paeh ngamang teu nanaon ku urang digoreng di dahar. Simeut atawa paeh goreng we dahar. Ari dua getih nyaeta hate jeung kalilifa. Riwayat Al-Baihaqi. Hate sok aya hate doma kalilifa, lamun di hayam mah pucus suka kalilifa pan eta getih yang dibolehkeun. Dawuhan Imam Ibnu Umar ieu dianggap marfu sarua jeung dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis jadi dalil kana halalna bangke lauk nu aya dina cai jeung simeut jeung halalna kalilipa jeung hate. Jeung jadi dalil kana sucina ieu anu opat kusabab halal di daharna jeung diiwalkeun tina najis bangke jeung getih. Ta eta termasuk najis mutawasitohnya. Seueur keneh najis mutawasitoh mah. Jadi kesimpulanana najis teh kabagi kana 3 bagian. Nu kahiji mugoladoh, nu kadua mukhafafah, nu katilu mutawasitoh. Anapun ari mugoladoh mah najis anjing jeung bagong jeung anakna salah sahiji tina najis anjing jeung bagong. Cara ngumbahna, cara ngabersihanana ketika orang diletak anjing atau orang adak jeung anjing atau ayat tempat anu ditincak ku anjing, maka cara ngumbahna teh 7 kali kumbahan ku cai ditambahan sakali ku taneuh. Jadi sakali taneuh 7 kali ku cai. Bari niatan ngaleungitkeun eta najis. Nu kadua mukhafafah mah cai kiihna budak leutik anu can barang dahar salian teh cai susu jeung canepi umur 2 tahun mun eta budakna budak lalaki. Anapun budak awewe mah ke asup kana mutawasitoh. Ari najis mukhafafah mah cara ngumahna gampang nyaeta wungkul di kepretan cai.
nu katiluna mutawasitoh, ari mutawasitoh masa iru najasat sakakarine pirang-pirang najis, sakabeh najis salian ti mukhafafah jeung mugoladoh nu kitu disebut najis mutawasitoh. Di antarana anu tadi dicaritakeun nu sawarehna ngikuti kadinya kaening getih, nanah jeung sajabana, ta eta teh termasuk najis mutawasitoh. Mudah-mudahan dina cara ngumbahna kalangkungnya, dina cara ngumbahna eta mah di banyur itu dibersihan piceun ladatna bersihan kaening urang ningalilah tai hayam gitu misalkan aya dina teras piceun ladatna terus banyur tak bisa bersih kusabab cara ngumbahna seperti kitu. Jadi eta najis gitu. Jadi sakabeh najis kabagikeun tilu, mugoladoh, mukhafafah, mutawasitoh. Wallahu a'lam bishawab.